Wa turadu alal abai wal ummahati. Amal urang disetorkeun ka ibu karama urang, Pak. Anu parantos ngarantunkeun dunia. Keun anu jumedeng di dunia mah apaleun, Pak. Beja ti itu ieu nya. Ibu rama urang nu aya di alam barzah ningali ngalalajoan, Pak. Sabab ku malaikat ditingalikeun amal urang. Jadi urang ulah ngagaduhan sangkian yen ibu rama urang teu apaleun kalakuan urang, ti A nepikeun ka Z teh apaleun. Awas. Saur Rasul dina kitab Mukhtarul Ahadits jelas yaprahuna